ngawitan Sunda usik kobana zaman Sunda kabagian memeres zaman. Berarti jawabanna sikap orang kudu kumaha nya harapan pandemi beresan. Cara meresana Tah cara eta diwalar kan di dinya. Kumaha atuh sangkan urang apal kana obana zaman. Pan zaman mah ieu mah wenangna aya di Gusti. Lain di urang aya zaman mah gitu. Sok anu bisa mainan pandemi. Bunga negara rieur. Rieur. Akhirnya kan pendekatannya materi, pendekatannya APBN. Komo kana dinya. Lain dipernah ke kan virus teh boga tempat. Bere tempat nata lemah-lemah. Kita di mah satu peristiwa gitu. Cek sepuh mah pan ari usum halodo mah ditampung cai teh ku langit. Lamun usum hujan cai ditampung ku bumi gitu. Jadi lamun halodo kamari panjang, hartina ngusian langit teh beda itu sasarina langkung pinuh langkung pinuh gitu siap-siap we eta teh pertanda berarti pertanda ciciren udah ada jatan pengalaman gitu nu pas dibrokeun tahun 2020 teh malah aldo mah nganu ku sabasa sih kan tepang tahun ente nya hujan teh kaki teras tangtos nu akhirna ya cai teh rangkrung tempat-tempat janten lamun teh mah tangtos di tempat-tempat tungkus raksak mahnya bakal gampil pisan dampakna teh. Terus kami kajantenan di Cimanggung, banyak di Sumedang gitu. Pas Kalimantan terus jelas eta mah kumage alamna reksaknya lingkunganana. Nah, dina alam nu sae keneh ge sami. Jadi cai turun ka gunung diserep itu kan aya batas tampungan, aya daya tampung namina teh. Nah, melebihi batas daya tampung. Akhirna teh itu aya naon gitu pami ditilik tina dongeng-dongeng sepuh. Anu jeung kan kareus urang ya sanaos ieu masih tafsir sim kuring sareng alutan. Ternyata dina salah sawios Patun Bogor anu 5 jilid telepat mah tadi dina judul 7 rengking kalasirna nanti disebatkeun hiji waktu. Nah, hiji waktu unggal negara nyieun penyakit sewang-sewangan. Keur naon keur ngunggulkeun dirina sorangan. Eta teh gitu. Laju tidinya perang sanekala. Nah, di ujungna hiji syarat keur ngadegna pajaran anyar. Eta peuting pami ngaya bahasa sim kuring. Jadi etilu peristiwa. Hiji tadi nyieun penyakit. Unggal negara nyieun penyakit. Nah itu hubunganna sareng fenomena ayeuna nya. Nah, gitu. Konspirasi tadi teh sabab nalika kajantenan ieu jadi pandemi kan jadi konspirasi global saurang teh kitu. Tah di dinya perang sanekala. Perang sanekala mah wayah surup. Jadi perang kegelapan. Alat musik karinding seueur komunitasnya. Eta sok disurupkeun teh. Karinding teh cenah alat jang manggil makhluk gaib cenah, bisa manggil, bisa oge cenah alat yang ngusir. Kan aya dongeng ti baris kolot ti Baduy di mana urang ke bade hubungan sareng alam. Komo aya dongeng memeres mah gitunya kumari painten balai di mana-mana. Tah kitu sok tabuh heula tutunggulan. Si goreng teh tutunggulan teh aya alatna, aya baditrana.